Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu jejer cariyosna nyaeta Budak Piningit kadalapan. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos pidangan dongeng Sunda anu ka-16 dina jejer cariyosna Budak Piningit dalapan Kumang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Sabada si Bongkeng pamitan ka Pak Haji Kosasi jeung ka pamajikanana atuh si Bongkeng ge gura-giru ngalaksanakeun lalampahan kusabab cenah ge mungpang meungpeung beurang keneh bisi kaburu sore manten jeung bisi kaburu kapegat hujan. Soalna lamun kapegat hujan mah perjalanan di Kampung Pasir Luhur ka Sudahayu teh bisa-bisa nepi ka Kampung Sudahayu nyampena kana jam 8-an. Beda deui lamun misalkan keayaan perjalananna lancar jeung teu hujan. Mungkin pas nepina ka Sudahayu teh kana nepi kana samemeh magriban. Cag heula tunda lampah si Bongkeng anu eukeur aya dina perjalanan pikeun balik ka Kampung Sudahayu. Kacaturkeun di wanci pasosore di Kampung Sudahayu. Katingali di imah Mang Tarmin aya sababaraha hiji jelema anu eukeur pada ngararobrol. Malahan mah kaciri Pak Haji Basar oge aya di antara maranehanana nu keur ngarariung di imahna Mang Tarmin. Wayang sanggeus 2 poe urang maratuan Jang Tarmin di dieu. Cik ari engke boda magrib engke puting engke saha anu bagean jaga di dieu ngan omat we ulah urang ti 2 urang lain urang istilahna teh ngalawan kana kaayaan ngan urang mangan saukur jaga-jaga jeung antisipasi da soalna ari ngaran-ngaran bahaya jeung balai mah moal aya nu apal eta oge nya syukur-syukur mah atuh ulah ayana naon anu tumiba ka keluarga Jang Tarmin ieu teh. Kadenge Pak Haji Basar tumanya kanu aya di darinya. Manehna nanyakeun saha wae anu bagian jaga engke peuting di imahna Mang Tarmin. Duh kata bah menawi engke teh panginten bagian si Mas Toing sareng Jang Surya eta oge lamun Jang Suryana teu aya pamengan. Tapi keun we bah wios upami mah teu aya nu tiasa ngarencangan abdi di dieu teu sawios keun bae keun abdi we sareng istri abdi lah di dieu mah bilih si Abah aya ieu oge mangga we si Abah teu kedah ngarencangan abdi lah da yakin abdi mah atulah moal aya naon-naon bah Kitu jawabna Mang Tarmin. Samohon Bang kete bagian abdi di dieu teh jaga sareng si Mang Surya eta ge lamun si Mang Surya ente pamengan soalna da kamari mah si Mang Surya teh nyarioskeun bade ka ditu cenah bade ka Cimasuk eta ge lamun janten nya mudah-mudahan malah tiasa ngarencangan tapi sawios lah Mang Tarmin keun abdi di dieu wios bakal ngarencangan ka Mang Tarmin sing sanaos teu aya Mang Surya ge wios ku abdi direncangan sareng Pak Haji lah bilih pade wih mah mangga we wios teu kedah ngarencangan da kalaresan abdi ke pade wih heula engke panginten pada magrib abi ka dieu kitu Mang. Mas Toing oge atuh kadenge mauran kana obrolan Mang Tarmin jeung Pak Haji Basar. Wah syukur Jang ari pada remah tuan maka Jang Tarmin keun bae Jang Tarmin keun kudu ato aya nu malaturan bah
dagit puguh ieu teh amanat di si Bongkeng sing sanajan atuh si Bongkeng masih kene budak tapi ari sakira-kira kana pamas-pimaslahatun mah ku arurang teh kudu digugu komo ieu nyangkut kana kasalametan keluarga hidup anu geus puguh bisa ngabantu ka masyarakat di dieu khususna oge atuh si Bongkeng anu ayeuna keur jalametkeun warga masyarakat Kampung Pasir Luhur. Jadi teu kudu di istilahna mah teu kudu diulah-ulahkeun urang teh geus sawayarna geus sapatutna pada ngabantu lain kitu mah nya Mas Toing. Laras pisan atuh bae eta teh laras pisan sumuhun mohon da warga di dia teh ngaraos pisan eta teh bantunya ku keluargana Mang Tarmin teh wios Mang Tarmin tekeng hawatos keun bae abi di dia pasti bakal ngarencangan lah ka Mang Tarmin tong hawatoskeun pios lah da geus buku ieu teh amanat di Jang Bongkeng anu ayeuna keur nyalametkeun masyarakat di Kampung Pasir Luhur yang mudah-mudahan mah tuh Jang Bongkeng ge sing aya dina kemenangan sareng wah ieu wih deui ka dieu supaya pan urang teh tiasa ngariung mungkulung deui sanes kitunya Mang Tarminnya. Laras pisan atuh Mas. Syukur Mas. Ari rarido mah jeung teu ka wagawe kitu teu kabeuratan. Pada malaturan kuring di dieu. Heudah kuring mah moal maksa. Keun bae da insyaallah moal aya naon. Da emang eta oge atuh amanat si Bongkeng teh heueuh. Aing teu digugu da geuningan si Bongkeng teh hampir sababaraha kali kajadian ge bet meneran. Komo deui ieu meureunna nyangkut kana kasalamatan anu jadi indung bapana heuh nya eta kuring. Meureun si Bongkeng teh ngarasa risih jeung hariwang. Manehna ge butuh konsentrasi di waktu keur nyalametkeun warga Kampung Pasir Luhur teh meureun. Da pas teu mustahil atuh pirasa si Bongkeng ge meureun pasti-pastina bakal kumaha lamun misalkan di dia jaraga mah meureun nyabahnya kitu sanes. Oh bener pisan tak itu Jang Tarmin. Jadi geus wekeun hidup kula loba nyurang care keun bae keun masyarakat masih da jararaga di dieu. Da insyaallah kuring oge pasti bakal maturan tiap peuting sameme si Bongkeng balik ka dieu mah. Jeung deui dina poe ayeuna mah pirasat kaula teh asa teu ngarareunah ieu teh. Teuing aya naonnya mudah-mudahan mah urang sararea teh sing selalu aya dina kasalametan. Da sahanu hayangna atuh mangih tiana balai, mangih kamusibahan meureunan. Sok we ayeuna mah pada ngadoa, mudah-mudahan debur urang teh sing selalu aya dina panang tayungan. Da kamari oge sabenerna mah tuh Jang Tohir oge kaditu neang manehna nyaluntika limahna Aji Bohim ngan da heuh da pada prasung areueuh sasaha di mata Aji Bohim teh malahan macenah Haji Rumna ge da eueuh di imahna salarung teuing atuh ka mana-mana mah. Ngan eta anu sapatutna ku urang diwaspadai teh bisi mah maranehna teh keur ngayakeun rencana keur nyusun kakuatan pikeun datang ka imah hidup Jang Tarmin. Kitu pokna Pak Haji Basar panjang lebar. Sekalian atuh Pak Haji Basar ge mere pangwejang ka Mas Toing jeung ka Mang Tarmin supaya selalu waspada cenah da ngaran-ngaranna sifat balai mah jeung musibah moal bisa disangka-sangka moal apal ilaha tumibana di makana eta ayeuna mah hiji-hijina cara teh ku caranya eta selalu waspada jeung ngadoa supaya selalu dipaparinan kasalametan khususna atuh keur Mang Tarmin umumna mah atuh pikeun kampung warga jeung pikeun warga kampung Sudahayu. Mohon pisan atuh bah da api ke kamari nguping ta di ditu teh di Mas Tohir teh cenah Mas Tohir tos di ditu kan teu aya sasaha cenah di dituna teh di bumina Pak Haji Bohim teh nya musugan teh atuh Pak Haji Bohim teh nya
tak acan ngantunkeun sing hore tos ngantunkeun eta nah nya atuh dedengkot rampok tiasanya amarnya jadi Pak Haji Pohim hebat lah Pak Haji di dia mah bener-bener parah rebat ki itu bener lah kuring mah jadi rasa kumahanya aya keung nah tapi aya regregna lah soalna boga batur anu sararakti lah di dia si Mas Toing ya atuh mauran deui kana caritaanana Pak Haji Basar. Terus we atuh kabehanana ngararobo ngarerengidur termasuk BM oge aya di dinya ngan aneh ditinggal teh BM tita tadi ngan ukur hulang-hulang we siga aya anu ukur di pikiran bakat ku arasigna ngarobrol atuh teu karasa waktu oge geus magrib sanggeus ngadenge adan magrib mah atuh kabehanana ge terus saya mutuskeun pikeun balalubar anu maksud direct langsung ke Marasid atuh saberesna di masjid atuh Mas Toing mah sancan langsung ka imahna Mang Tarmin teh manehna neneangan heula Mang Surya soalna sugan we cenah daek diajak maturan di imahna Mang Tarmin hari Mang Tarmin manehna mah langsung we ka imahna lain halna jeung Pak Haji Basar hari Pak Haji Basar mah cenah engke we sabadana isya soalna manehna ek langsung ngawuruk heula barudak ngaji soalna geus rila manehna oge geus teu ngawurukan mulak ngaji ku sabab kaayaan bener-bener keur rada genting di kampung sudah hayu eta. Duh kamananya ya si Mang Surya teh gening teu eueuh teteangan oge aya tadi di imahna bet areueuh gening jeung pamajikanana kamarana nya oh kitu jadi kalau murci masuk aduh berarti atuh wingi bakal nungguan teh beunang duaan jeung Pak Haji Basarnya maturan Mang Tarmin teh aduh kumahanya apa ya rek balik we lah daripada neneangan Mang Surya eueuh mending balik heula ek dar heula memeh ka imah Mang Tarmin mending ek dar heula lah meh teu asup angin ieu teh kitu kulutusna Mas Toing bari terus samayana ge lumampah anu maksud nuju ka imahna pikeun dahar heula samemeh ka imahna Mang Tarmin saberesna dahar atuh Mas Toing oge langsung we manehna berangkat ka imahna Mang Tarmin tapi samemehna ka imah Mang Tarmin manehna oge nyimpang heula ka masjid pikeun salat isya bari sakalian cenah ke mah rek nyamper Haji Basar samberesna ngawuruk barudak ngameh bareng cenah ka imahna Mang Tarmin teh ari aya batu mah pan manehna ge henteu keung teuing cenah kitu pokona saberesna salat isya atuh Pak Haji Basar ge beres ngawuruk barudak ngaji terus we atuh Mas Toing jeung Pak Haji Basar teh ararinit ka imahna Mang Tarmin pikeun maturan Mang Tarmin dina puting eta lain was ari Jang Surya teh aya eueuh geuning sorangan wae hidep teh mana wibah teu aya tadi abi tos di bumina Mang Surya teh teu aya buku malahan mah istrina ge teu aya da sigana mah janten panginten ka kampung Cimasuk teh ngan eta we atuh nahanya Mang Surya teh demirarian anu sanes kitunya pikeun ngarencangan abi di bumina Mang Tarmin kan abi nyali rama atuh keung komo ieu mah jeung Pak jeung siapa kan siapa mah tos sepuh kan wae muas atuh keun wae masih di baturan kolot oge da geus puguh meureun nu sejen ge da boga jadwal man meureun isukan mah beda deui lain si Mas jeung Mang Surya keun bayu ayeuna mah yu kukuring urang baturan keun dan nu penting mah aya batur ngobrol we hungkul atuh kitu jawabna Pak Haji Basar bari terus maraneh dua anana ge laleumpang nuju ka imahna Mang Tarmin satepina ka imah Mang Tarmin terus we atuh dua anana ge uluk salam bari teu lila BM mukakeun pantona oge Mang Tarmin oge aya da beneran dina peuting eta mah Mang Tarmin teh henteu salat isya ka masjid terus we dua anana oge ararasup sanggeus di jero oge dua anana darariuk di baturan ku Mang Tarmin ari BM mah ngoloyoh ka dapur anu maksud erek nyokot cai pikeun anu araya di dinya malahan mah manehna ge nyiar heula kopi ka warung pikeun
anu area didinya ngararopi supaya henteu tarunuheun cenah. Ari anu tiluan mah seperti Mang Tarmin, Mas Toing jeung Pak Haji Basar, terus we atuh tiluan ge gutrem ngalobrol dinya bagun anu urar sepisan. Nah abahnya dina wengi ayeuna mah meuni asa tiris pisan, jabani asa rada karareueung. Abi mah asa teu gararna hate kieu ieu teh bah puguning. Nah hanya mudah-mudahan tong ayana naon. Oh puguning jang Abah mati tadi oge geus teu garna hate dicorekeun. Kata buat tadi Abah pas ngaburuk ngaji barudak. Aya hiji budak anu bebeja cenah kolot nangadenge yen besa puting kamari di kampung Cinangsi teh kana kaya karampogan. Malahan bacena baringas pisan rampogna teh. Teu saueuti keluarga Cinangsi oge anu bener-bener carilaka eta ku rampog teh. Ngan untungna we cenah ge eueuh anu korban jiwa. Nu leres bae eta teh. Atuh kuring mah atuh tah alah asa jadi teu karna hate kieu. Padahal tadi mah biasa-biasa wae kuring mah. Ngadenge carita eta mah kuring jadi asa karareueung atuh. Terus kumaha bae eta teh? Nah eta teh bener-bener carita teh benang dipercaya gitu. Mas Toing tumanya ke Pak Haji Basar, maehna ngarasa kaget jeung sieun malahan hariwang cenah. Soalna ayeuna geus mimiti deui aya karaman rampog anu resahkeun katentramanana di masyarakat tiap-tiap lemur. Ya kitu teh we atuh Mas. Da Abah oge ngan caukur ngatenge ti budak, cenah budak eta teh bejati kolotna anu tas nganjang di Cinangsi. Ya mudah-mudahan we eta teh ngan ukur beja hungkul sing ulah bener. Da Abah oge ngarasa resah jeung keung hariwang. Pugu bah ayeuna meuni asa karareueung kieu puguning kaayaan teh. Cik ari Abah eta teh bejati saha? Dalam muti salah mah anu boga baraya di kampung Cinangsi mah nya eta Mang Darman. Kumaha atuh lamun urang susulan Mang Darman cenah ka dieu. Bari sakalian hayang apa caritana kumaha? Sugan we manehna mah atuh leuwih jelas kitu nyaritakeunana. Oh bener jang eta bener di budakna Jang Darman. Di bener di Siska budakna Jang Darman. Kayak atuh bener soket susulan kali itu. Ulah ku hidup atuh taku eta we ku si Mas Toing. Mas doaek teh susulan ka ditu Mang Darman supaya ka dieu ameh nyaho caritana. Mangga bah atuh abi bade ka ditu heula nya ka bumina Mang Darman. Pikeun nyusulan ka ditu sareng nyari info lah ka Mang Darman nya bah. Mangga atuh dikarantun heula we nya. Sok katiga Mas. Moal center henteu. Ye atuh bawa ye centerna menghade di jalan rada panarowe kukuning katen Mang Darman mah. Moal kadi ngaliwatan kadi nyata kana gawir menghadenya Mas. Sanggeus kitu mah langsung we atuh Mas Toing oge maehna pamit kaduanana bari jerut manehna turun anu niat erek langsung ka imahna Mang Darman pikeun nyusulan supaya maturan di dinya. Tekung silila BM ngurunyung di dapur bari nagae kopi anu eusina cikopi 3 gelas. Geus kitu mah langsung atuh mahena ge neuneun eta kopi ka handap bari pek manehna nyarita. Nah geuningan ukur duaan. Ari si Mas Toing ka mana bapana? Lain tadi mah tiluan jeung si Mas Toing. Hanas kuring ngayeun kopi teh 3 gelas. Kembae mak keun we 3 gelas ge. Da aya si Mas Toing ge kege balik di ka dieu. Ayeuna mah keur dititah heula ku si Abah ka imahna Mang Darman. Hayang nyaho cenah caritana. Peda di kampung itu di kampung naon bah ngaranna teh nya Cinangsi cenah kamari aya rampog aya begal. Bahkan cenah ge si Mang Darman ge keur aya di ditu. Kumaha bapana aya begal? Alah atuh meuni harariwang kieu. Heug mah kuring teh panan di dieu teh di baraturan teh bakat ku si bisi aya begal. Katama-tama geuning di kampung Cinangsi geus aya begal. Kumaha atuh ieu teh Abah? Meuni asa karareueung jeung harariwang kieu kuring mah. Wah, moal naon keun bae da di dieu ge di balaturan pan geus puguh Abah aya di dieu. Pan itu si Mas Toing
malahan mah ayeuna pankeun nyusulan deui Mang Darman jadi bakal lobaan ti dieu teh keun bae ulah hariwang jeung deui lah mudah-mudahan we kampung urang mah sing dijaga di jaring sing disalametkeun sing ulah aya bancang pakeu anu datang ka lemur sudah hayu ieu teh mohon atuh Abah duh pamugi we sing disalametkeun nya lemur urang imah nya heueuh meuni hariwang keur mah kuring masuk inget wae kana caritaanna si Ujang si Jang Bongkeng cenah mah ngadenge bakal aya rampok anu bakal ngajorag ka imah kuring mah meuni sok terdaek sare sing sanajan kakarek 2 peuting ditinggalkeun ku si Ujang Bongkeng meuni geus asa lila meuni geus asa sabulan ieu teh heueuh kuring meuni sok hariwang mudah-mudahan ya Allah lemur abdi teh sing aya dina panang tayungan Allah sing dijaga di jari sing dijauhkeun dina bancang pakewu malahkeun insyaallah mah keun bae da aya loba lalaki di dieu ge sok we si mama geura ka ditu istirahat geura ka kamar keun bae keun da di dieu pan bapa mah aya jeung si Abah kata mata makan si Mas Toing ge bakal ka dieu jeung Mang Darman. Oh bener sok we nya emang istirahat ka ditu ka kamar keun bae keun di dieu mah da loba lalaki apan ayeuna mah bakal jadi opatan meureun di dieu ge bakal gantian bisi pahaya pada hayang istirahat mah bisa duaan meureunna gitunya Jang Tarmin. Nuhun atuh Bah sae leres kitu pisan sae bener mending pada istirahat we gantosanya daripada begadang sadayana mah pan panginten bakal leuseuh gena. Nya tuh mudah-mudahan we sing aya dina panang tayungannya ari geus kieu mah wios we atuh kuring mah bade istirahat we Pak Haji. Nya Bapak Mama bade istirahat we mudah-mudahan sing pada salamet. Terus atuh biaya moge ngoloyo ke kamar anu maksud erek istirahat ayeuna mah rasa hariwang jeung ngolongkewang dina hate leutikna teh geus rada kabeberah soalna ngadenge yen di dinya aya nu ngajaragaan malahan opatan termasuk jeung salakina. Tukung silila si Mas Toing geus balik deui ka dinya ngan maena datang nate ngan ukur sorangan teu dibarengan ku Mang Darman geuning barang maena geus diuk langsung we Pak Haji Basar oge tumanya ke Mas Toing. Kemana atuh Jang Darmana Mas Toing kon teu bareng jeung hidup lain dah hidup teh nyusulan Jang Darman ka dieu teh maksud teh mana atuh geuning Mang Darmana becung geuning teu dibarengan ku hidup menawi Pak si Mang Darmana teh pukuni keur ngaringku be manehna teh bari beungeut teh para rengep cenah mah manehna di ditu ge manehna keuna sasaran ku rampok teh apa ngan eta we abi ge sempet di ditu naroskeun kumaha kajadianana di Cinangsi teh nya eta cenah karamana teh ka Cidaroban apa anu dongkap teh abi jadi harariwang we sok sieun ka dieu jadi aya anu loba ka dieu rampok napa aduh abi jadi rada karareueung tapi tong hariwang ketang babi ke bieu teh langsung mapai-mapai heula bumi batur mapai-mapai heula masyarakat supaya tong taridur teuing da hariwang atuh dente-hente ge abi dedengan ukur tiruan sok sieun lain ngaharepkeun aya rampok ka dieu pa ngan kuring teh aduh rada hariwang we dangar-dengaran kacilakaan mah teu apanya tapi mudah-mudahan malah sing tong ayana naonnya pa moal jang insyaallah moal ayana naonkeun lah mudah-mudahan we sing salalamet sing dijaga di jaring sing dijauhkeun dina mara bahaya ieu lemur teh barang keur arupek ngobrol atuh tiluanana ngadadak curing ha soalna disakalereun pi lemureun sudah hayu eta kadenge aya suara anjing ngagogog malahan ngagogogna eta teh siga keur ngagogogan jelema da beda Pak Haji Basar ge apal kumaha anjing anu ngagogogan dedemit jeung ngagogogan jelema eta mah kadengena teh siga anjing anu keur ngagogogan jelema. Waktosna parantos teu kapan pamiarsa rupina dongeng Sunda budak piningit 8 ieu dicekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah Sabtu payun Mang Adul baris neraskeun kana dongeng Sunda budak piningit anu kasalapan permios.